jadi enjing mah keuretan potongan kukutingnya. Mohon 2 sunat Pak RW ngarapikeun kumis eta kumis ulah jika kitu. 5 sunat dihitan Pak RW terus dihitan dajan. Aduh. Atuh tong deket-deket deui. Saya cuma jeung yang nyium saya apa gitu. Kena sorban pada musim. Lik dia ku Pak RW bakal dibere doa Pak RW. Bismillahirrahmanirrahim. Atau siap? Araya. Testarulu. Darama. Alhamdulillah. Gara doa tos. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa dzurriyyati wa ahli baiti nasmukal wa ala arwahi jami'il awliya khususan sayyidina Sultan Abdul Qadir khususan ila ruhi wal yawm As'aluka Allahumma bi karamatihim wa ila arwahi masyayikhina wa fi kutubil khususan Haji Adam Mukhtar Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapertosna nu paling dieu kahalangan ku salon. Jadi harus bagaimana aku? Korsina Pak RW kapalih dieukeun. Abih katingali nu ditu. Yes. Terus ya sawit pahit dia wet. Kadang-kadang teh. Sekali deui kaganggu ku meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meuli korma di kardusan daun salam ejeng opak ieu jalmi seueur pisan hanjakal nu ngajawab salam kurang kompak. Melak jati sisi leuweung di ceboran make cai bisi tadi keur malawung cobi ajaran sakali deui. Siap bade kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tapi tetep pantarik nasora nu ngawalor salam sanes bapak-bapak tapi ibu da ibu nu cerewedna sanes ku masalah cerewedna Pak anu seueur gaduh perantek lain bapak-bapak tapi awe kompak nu gaduh pangaosan mingguan nu gaduh pangaosan sasihan nu gaduh kiridit sasihan nu gaduh panyawat sasihan nu
nusok manyun lamun salaki teu boga duit tarik nusok muruku sunuh lamun salaki teu buburu nusok nganyuk tara bebeja ka salaki budak ceurik oge di aisna soku ku samping moanya budak ceurik disampaikeun tak awewe ku samping. Apakah di dieu teu aya pamaget seueur ece nu hanapeun abdi termasuk ieu RW teh lain awewe lala tilu kali abdi macakeun salam di kuping-kuping didangu-dangu ku abdi nu ngajawab salam anu tarik anu semarak iwal ku sorak awewe di handap aya RW teu nyorak ngadang klang bari molohok molotet melong abdi hari RW ku naon ya teh RW teh bingung disebut ceng-celengan da usik we tapi nah ketika abdi macakeun salam RW teh kalah molohok melong we ka abdi jiga nu bogog geuning RW ngan kono ketang RW abdi mah saya sangki ka Pak RW saya sangki ka bapak-bapak sok sana sowanten bapak tadi keluarkan yakin dina manah bapak yakin dina hati bapak dina manah anu paling lebat pasti semua bapak-bapak menjawab mohon Pak laras Pak RW terus atuh ulah kitu melong nawe era abdi wah ini teu ngicep-ngicep atuh insyaallah mudah-mudahan ya Pak RW nu capek gawe sing ditampi iman Islamna alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayat sadaqallahul azim wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Aya naon Pak RW ieu masih hancai dua wadah herang wungkul ya saha nu rek ditamaan teh sing puguh atuh ngaranna saha jeung dua wadah bari eueuh pilihkeun heran kene abdi teh lain buruy Pak RW mengingat dan menimbang acara pangaosan di leuwih halang abdi mualami kersana ingkang rai Kang Haji Salman Amrillah di Kota Kembang parantos aya di leuwih halang hawatos anjeunna mah tebih di daerah Bandung Ciwidey. Situasi dan kondisi ku abdi di etang insyaallah ceramah abdi cuman saparapat jam tong protes keuna amplop mah ku RW geus dirapet ieu menirimu ece ti mimiti turun tina mobil ieu RW kesayang selfie mah ya musibah atuh abdi yang selfie jeung aki-aki subhanallah tagenginganan aya
Sprite jeung Pocari Sweat. Sanajan aya Pocari Sweat sareng Sprite, itu semua minuman Pak RW tidak ada yang cocok. Ieu soca abdi teu kiat ngantuk, tunduh, ditinggalian teh jelas. Yuk ningali si AA anu dihanap ge ongkok pamuda tapi meni jiga aki-aki balaban RW. Ya teh biasa mah Pak RW normal deui na teh kuluak white kopi biasa. Eta pada Pocari Sweat mah sanes kanggo abdi. Sprite sanes kanggo abdi, eta mah kanggo Pak RW. Biar Pak RW berjiwa muda lagi. Iya. Mas, Langkung ti payun urang sami-sami manjatkeun puja sinareng puji kadat Allah Subhanahu wa taala. Nu dihanap riweuh keur nguruskeun kopi. Wangi ieu pertama kali abdi tepang sareng urang leuwih. Ari leuwih halang teh kampung desa. Desana desa. Kecamatan, kabupaten, provinsi. Aku RW. Setiap kali keur seri wae. Semua yang hadir di sini yang tentu semuanya sama-sama mendambakan ridho Allah Subhanahu. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu senantiasa Allah tetap curah limpahkan kepada paduka alam baginda tercinta Habib termulia yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Karimina wa Safiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakulawargina ka para sahabatna tabi'in tabi'atna wabil khusus dugi ka urang sadaya nu jadi umatna terutami pewaris para nabi, pewaris para anbiya, tiada lain dan tiada bukan adalah para kiai, para ulama. Para ulama nu aya di ieu lembur, para ulama nu aya di leuwih halang. Mudah-mudahan ku Allah sing diparanjangkeun yuswana. Amin. Ece nu dina hanapeun tenda abdi ngaduakeun ajengan teu amin kunaon. Abdi keung lamun di leuwih halang tos daya ulama. Abdi keung di leuwih halang lamun tos daya ajengan. Bade kasal urang ibu naroskeun masalah ilmu agama. Salat ibu kudu jeung ilmuna, wudu kudu jeung ilmuna, haji umrah kudu jeung ilmuna, teu apal ilmuna kudu nanyakeun ka ajengan. Kiai tos teu aya, ulama tos teu aya, kasaha naroskeun iwati ka budak ibu nu di pasantren. Makana abdi ngadua nyuhunkeun ka Allah, ya Allah panjangkeun para ulama nu aya di ieu lembur. Amin. Daripada ulama maot ti payun mah mending RW heula. KRW deui ketempuhan ieu RW. Subhanallah. Mudah-mudahan nu hadir di dieu sadayana urang kaing syafaat baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nu dipihormat pengatur waktu, pembagi wanci. Nu dipihormat kasepuhan DKM Masjid Al-Ikhlas, para pupuh lemur papayung masyarakat tikawit anu panghanapna nu deukeut jeung rasa masyarakat jeung rahayat iwati RT jeung RW. Bapak Kepala Desa Jaya Mukti alhamdulillah hadir di tengah-tengah orang sadaya tadi parantos masihan sambutan. Bapak Majelis Ulama Kecamatan Panca Tengah oge alhamdulillah aya regreg dina ieu tempat seueur para guru, para kiai, para ajengan. Jamaah sadayana hadirin rahimakumullah.
nu dibanggakeun ku abdi panitia penyelenggara anu paling capek Bapak RT jeung Pak RW samali anjeunna tebih-tebih jauh di jugjug angdang di teang nyusul abdi ka Pangandaran teu pernah disusul deui ka Tasikmalaya sami teu pernah deui ayeuna di dieu geger pun bapak jeung pun biang da tepangna sareng pun bapak jeung pun biang abdi wangsul acara di daerah Bogor dugikeun karerompok pun biang laporan hari weus-weus aya panitia ti leuwih halang saha nyaduh kada kolot-kolot tapi gumaser orang teh Pak RW Masya Allah hapunten RW tetiasa tepang ayeuna wae tepang banyak mudah-mudahan pengabdian Pak RW sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Peringatan hari besar Islam Maulid Nabi Muhammad saw kayak abdi mangga hargaan munyeun sepanduk Maulid Nabi besar Muhammad saw jadi dina ieu tulisan lain sallallahu alaihi wasallam naon maca kudu sesuai jeung aya tulisan peringatan hari besar Islam Maulid Nabi besar Muhammad saw tahun 1443 Hijriah 2021 M DKM Al-Ikhlas bersama Haji Aah Nurul Muhibah SH Seueur Huis dan Kori Internasional Kiai Haji Syekh Salman Amrillah mun dibaca karunya panitia ngadamel ieu teh mahal abdi menghargai ka panitia jeung kanu ngadamel sepanduk wios dibaca eta foto teu akur keula Pak RW di mana ieu mangih foto kudu tanggung jawab ieu foto teu akur jeung asulna ai pas datang teh Pak RW keula cenah Bu Haji nagone Bu Haji teh ari dina foto mah kieu ari aslina mah kieu kumaha Pak RW bedana lain sa dina foto mah asa teu geulis ari aslina meni geulis ya Allah atur nuhun subhanallah lanjut Bu araya Bu ayah buaya aya nu nyanggunyar teu nu sila aya nu embok aya entong pindah posisi cicing nu embok aya anu nunutan aya nu nyepeng budak aya nu nyeri tukur nu roromekeun nu gaduh hutang mudah-mudahan sing lalunas nu amin tarik berarti nu gede tanagana dina sepanduk dina pengkeren abdi nyebatna ieu panitia Maulid Nabi besar Muhammad SAW tapi tadi di ditu Pak RW abdi pernah jeung nini mak bade kamana bade muludan ari dina ieu maulud ari simma nyebut muludan torojol deui aya si abah bade kamana bade mauludan si abah nyebut maulud si nini nyebut muludan sementara dina sepanduk maulid ari ece sok nyebutna naon muludan karena muludan jeung kana pengajian mingguan eta nu angkat mani beda-beda si abah lamun kana pengajian mingguan biasana sok make sarung kari-kari dina pengajian muludan mah si abah teh mah make celana panjang bari gede teuing ditalian ku rapia
si emak da ayeuna mah ini zaman naon cenah biasana ini kana pangajian mingguan sok make sarung jeung samping kari-kari kana mauludan masih ini make calana led kompak calana led lalajo hadroh jeung genjring sini nih make calana lejing teu make sarung jeung samping teu ngingetkeun eta bitis geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna sini nih dikoet ku anak dikoet ku anak kompak dikoet ku anak eta nini make apal ece lejing naon ari lejing teh calana merecet ceper we salah paer we ari lejing teh calana lepet gegeleun kana mauludan ece kana mauludan kana maulidan mun dirupa-rupa jalmi anu angkat bu ibu ti bumi angkat ka dieu tebih henteu jalan kaki naik motor Masya Allah eta ibu maksakeun angkat ti bumi sanajan ibu ngan ukur mapah oce jeung akang lempang ti imah ka dieu ikhlas henteu ridho dipaksa aya nu maksa naon atuh maksa da yakin oce lamun teu maksakeun mah di imah aya TV hancan ditinggalkan keraramena si Andin jeung si Elsa tapi kan sok jadi pagunem catur cuk naon kumaha ieu ngaji ulah ieu urang ngaji ari ngosna si Elsa tinggalun jaba kuraramena keun be euceun aya keneh poe isuk si Elsa mah geuninganan urang kalih nangis moal tiasa direrepeh lamun budak ceurik Yuswa murang kali eta di bawah 2 tahun kedah kumaha ngarerepeh budak eta iwati ku cairan anu mampu diadaptasi ku budak nu aya di indungna adalah ASI air susu eak keneh ece gaduh murang kali eak keneh tengah peuting gogoakan rek hade rek repek dibere jagung beledug anger kunaon repek ngaku budak gogoakan sakumah ibu gewat rikat bager ka dieu cuk yeuh nenen asik genyel budak tepikeun karehe genyel budak geus rehek bapana gigireun gogoakan cek bapana teh wah moal hade bapakna ibu diantepkeun ngaganengkeun tatangga era meureun ceuk teh ganeng bapak ngerakeun ka batur era ka dieu sampeurkeun sok tak ieu sabelah deui ngangurpek parasmanan jeung budak tengah peuting era jeung budakna parasmanan nu sabelah ku budak nu sabelah ku bapakna tapi kan ka ulu susu teh opset ari kutang ngaluhureun dada susu hanapan bujal nah tuh geus dipasihan asih mah rehe budak teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ibu lepat nyebut mauludan henteu abah tadi ditaros mauludan salah tuh kumaha cenah bisa dicarekan ku panitia da panitia mah ieu nyebut nage maulid sarua keneh dan kita perlu tahu apa itu maulud apa itu maulid apa itu mulud para kiai para ajengan sok mapatahan ka santri secara ilmu nahu dan ilmu sorof maulud adalah segatna isim maf'ul mun dicandak tina kecap walada akur jeung wa'ada fi'il bina misal bangsa wau walada yalidu lidata wawaw dan pahuwa walidun wadaka mauludun lid la talid maulidun maulid aya isim jaman isim makan muludan teu kaasup dina segatan eta muludan lain segat masdar maroh lain segat masdar hayat lain segat masdar mim lain segat masdar taukid
Naon ari muludan? Muludan adalah peristiwa. Naon cenah ceu? Kompak naon Bu? Peristiwa. Iraha ayana eta peristiwa. Iraha terjadina eta peristiwa. Peristiwa terjadi di bulan Rabiul. Ada apa di bulan Rabiul Awal? Ada maulud. Nuku si Abah tadi disebutkan geus datang kopi. Sedikit ngantuk tos ilang. Jadi boro-boro geus dileut kopina acan dileut ge ningali si Aa kaciri na mangorakeun. Terima kasih Pak RW. Kopi luwak white. Ngan ieu luka kumaha Pak RW? Pak RW teh tebih abdi mah pakan. Tuul teh nyorocon angen perih. Tah sok sama geus cager ngan ieu perih angen Pak RW can cager. Biasana cagerna teh putih pucuk gitu. Pucuk Pak RW. Subhanallah. Tos sabaraha tahun Pak RW jadi RW? Seumur hirup bari teu puguh bayaranna nya. Ya Allah jika lama tepikeun ka maot RW teh. Mudah-mudahan we panjang umurna Pak RW. RW kunaon atuh Pak RW teh memandang seperti itu? Teka hati abdi maya. Jadi pertanyaan dalam hati ada apa sebenarnya sih di hati RW? Asa inget kamari abdi ngaji di daerah Kuningan setiap ayeuna ngaliri dia tersenyum sabab dia hareupeun panggung aya pamuda kasih. Pokoknya mah hidungnya teh mancung dibandingkeun jeung RW mah teu sakieu-kieueun acan. Kabayang atuh cai 2 jam setengah ngaos abdi menit teu karasa gara-gara aya eta pamuda di hareupeun panggung di hadapan abdi. Setiap abdi ngalieu kerseuri wae. Dalam hati pertanyaan ada apa sih di hati dia? Turun tina panggung langsung ngadokotan oco munikat lumpat hayang sasalaman bari hayang nyium. Aduh. Ngan hanya kalau dikawal ku polisi. Abdi naroskeun ka polisi, Pak, kenapa orang ini dikawal terus sama Bapak? Punten Bu Haji ini orang gila. Oke. Peristiwa nu terjadi di bulan Rabiul Awal ada maulud, ada yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Bukan Pak RW, bukan Bapak Kepala Desa. Yang diperingati kelahiran pada malam ini bukan kelahirannya Pak Gubernur, Pak Wali Kota, melainkan yang dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Masa itu adalah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tanggal sabaraha dilahirkeun? Kompak poena bulanna Rabiul Awal. Jadi simpulkan Nabi Muhammad dilahirkeun iraha? Senin mah poetna. 12 mah tanggalna. Rabiul Awal mah bulanna. Lamun urang leuwih halang ditaros ibu iraha Nabi Muhammad dilahirkeun baheula. Cicing tong demo. Kapan Nabi Muhammad teh lain dilahirkan di bulan Rabiul Awal nu ayeuna, lain dilahirkan di bulan Rabiul Awal nu kamari. Jadi lamun ditanya iraha Nabi Muhammad dilahirkeun baheula. Setuju? Setuju. Cicing, nu rumasan bodoh tong sok demo. Ya Allah ya Rabbi, ibu bapak jamaah sadayana hadirin rahimakumullah. Begitu besar cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Teka harti abdi mace. Oce urang dia pernah panggih jeung Kangjeng Nabi. Abdi asa kacanakeun ku wengi tadi. Di dia makan lemes bahasa teh pendak. Wengi ngaos di daerah Malingping di Banten kaleresan sapanggung deui sareng kersana Kang Haji Salman Amrillah. Tubi perjalanan Malingping Tasik hampir 14 jam. Uyuhan kiat Kang Haji Salman ti Malingping ke Bandung, ti Bandung ke Tasik, ti Tasik ayeuna Kang Haji Salman bade teras ka Jakarta. Doakeun ibu Kang Haji Salman enjing bade terbang ke Kuala Lumpur Malaysia.
Anjeunna diondang ku orang Malaysia kedah ngisi dina acara syukuran hitanan si Upin jeung si Ipin. Si Neng Seri meni di Bandung. Bora-bora kolot budak ke Bandung. Ari geus tungtungna disengsarikeun. Sugan teh bener. Nah atuh mau balik bohong dipercaya. Bu, badai naros ibu cinta ka Kangjeng Nabi? Jawab, ibu cinta ke Nabi Muhammad? Nu paling dia cinta ke Nabi Muhammad? Tuh geuning di luhur, astagfirullahaladzim, sugan teh jelema di luhur ce. Ya Allah, ternyata Pak RW geuning nu ngajit aya jurig. Kapan ari jelema mah lamun ngajit esok ngariung dinu caang. Ari jurig mah dinu. Jadi itu nu dinu poe teh ngaranna nyumput. Ece lain pas. Teu sopan si ece, manya jurig di kopea. Hampura nu paling ditu bade naros ibu cinta ka Nabi Muhammad. Bapak cinta ka Nabi Muhammad. Kayak nu dia wungkul ya. Hei para jurig. Cinta ka Nabi Muhammad. Cinta. Ibu pernah ningali pamenteuk Kangjeng Nabi? Jawab, ibu pernah mencium harumnya Kangjeng Nabi? Ibu pernah mendengar suara merdunya Kangjeng Nabi? Kunaon geuning ecek make cinta? Masya Allah. Dorongan motivasi jamaah ka dieu. Urang leuwih halang anjog ka dieu. Abdi teu ridho lamun ecek datang ka dieu. Pedah kori internasional nu didatangkeun lain ti leuwih halang. Abdi teu ridho lamun ecek anjog ka dieu. Pedah rek ningali abdi nu datangna ti Pangandaran. Da geuning abdi tadi naros mah bapak geuning ieu pangajian meni kompak ieu. Meni seueur nu datangna apa jawaban dia? Da cenah pedah ayeuna mah korina tinu jauh, mu balikna tinu jauh. Da ari mingguan mah terasa kieu da pedah we mingguan mah ajeungan ge eta-eta keneh kiai setempat. Tersetuju. Mun ecek anjog ka dieu pedah mu balikna tinu jauh, pedah korina tinu tebih. Tapi kahade ecek dorongan ibu ka dieu adalah anugerah dari Allah, tanda ecek mahabbah ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon ari mahabbah ecek? C-I-N-T-A. Hijikeun. Rasa cinta pasti ada. Sok nu bisa bekaskeun. Ibu tong ditahan dina ti koro bisi batu. Sok merdeka negara Indonesia teh geus 65 tahun. 75 tahun lebihnya nikmati kemerdekaan di Indonesia bareng. Rasa cinta pasti ada pada yang bernyawa. Teruskan. Sejak lama hingga kini. Aduh tuh curi kapaleun. Tetap suci dan takkan hilang sampai datang akhir masa. Bareng renungkanlah. Butuh nage sakitu. Bareng renungkanlah. Ibu kadia teh dorongan anak mahabbah cinta. Bu C-I-N-T-A. Hijikeun cinta. Maaf saya mau bertanya, ibu dulu pernah mengalami bercinta? Memeh kawin jeung salaki ibu pernah bobogohan heula? Cintaan heula? Pernah. Apakah sekarang cinta ibu ka salaki aya keneh? Jawab jujur, mumpung aya yeuh. Ibu ayeuna ibu ka salaki bogoh keneh henteu? Oh, benar. Jawaban betul. Lamun ibu nyebut bogoh wadul. Ayeuna abdi rek nanya ya ke bapak geus kolot kieu bogoh keneh ka bojo? Bagus. Nah, geuning ari cinta ka Kangjeng Nabi mah meuni terus-terusan. Ari ecek ka salaki geus eueuh cinta, salaki ka ecek geus eueuh bogoh.
naon sababna da cinta urang ka salaki cinta ka pamajikan mah tara awet tara lila sabab sok keuna ku lain setan. Astagfirullah, manya cinta di dahar setan. Hayang apa teuing setan jiga kumaha nu ngadaharan cinta. Bu, sok jujur lah, ibu ayeuna jeung bageula anyar kawin beda teu? Boro-boro heuceung abdi nu ceuk heuceung mah jiga ngora keneh ceuk beda. Wah, piraku cenah Bu Haji mah masuk ceramah mah patahan batur meuneun rumah tangga teh tara pasea kata siapa? Boro-boro pangkat RT pangkat RW abdi nu disebut sok mapatahan batur jujur abdi osok pasea jeung salaki mun ece ngaku tara pasea cek abdi bohong hoak minimal tara pasea teh atuh meureun pabetem-betem teu puguh judul osok manyun ece baeud teu puguh osok eta teh sarua-sarua keneh kamari abdi ta Pak RW hampir rumah tangga abdi diambang perceraian 27 tahun abdi rumah tangga tara biasa lah ibu tara pasea jika gitu. Nah kamari masalah ki bari nunjuk lorek bari molotot nyeri na hati Pak RT tepikeun kaira belum hilang rasa sakit hati. Kabayang atuh Pak RT keur jiwa awewe Pak RW dari awe jeung lalaki mah tanaga teh beda pagawean awe jeung lalaki teh beda awewe mah digawe teh full 24 jam berang nyamel ti peuting bisa apa berang mutu ti peuting sok gerace salaki kadang-kadang ngahuapan budak ibu keur ngahuapan budak bari riweuh ece ge lapar porocot budak teh salaki kalah amak-amakan mama ka budak modal ribut pamajikan leungeun nu katuh ngupul sangu nu kencang ngupul tai rek ngawakeun sangu rek ngalungkeun tai pabeulit sangu dialungkeun tai dihuapkeun sok Pak RW ieu abdi 24 jam berang penting jadi wanita panggilan maksudna lain jablay pengajian ari jablay mah jerput 15.000 totojer ngajukun jersey 15.000 totojer dina geusit beda deui eta mah ya Allah abdi uih ngaos di daerah Kuningan salaki teu beunang ditanya ke ieu teh kunaon ya salaki biasana kan caroge teh ibu upami abdi dongkap teh salaki teh geus nyampak dipayuneun awang bari ka abdi menyambut dengan bahasa dan manja loh gabruk dirontok ku abdi papa langsung harita keneh respon salaki malik deui ngagabruk mamam geus mamam eut ya Allah ya Rabbi eta mah boro-boro ece salah kita apal mobil geus datang sugan nyamperkeun abdi maca salam teu nemalan Pak RW nyeri hate assalamualaikum hepeh assalamualaikum hepeh teu hade ditinggali kerja medun abdi lebat naon bahasa naon kunaon mamah maca salam teu ngajawab teu kadangu denge kunaon atuh teh geuning kieu teh hoyong kopi mung hayang nenen hayang ini nak kulit tawarkan atuh aja sok ibu rayuan ibu kepada suami bagaimanapun hati suami biar senang biar tenang kudu mau yuk we soalnya geus babatukan ke cicing we kalau sinetron ikatan cinta saya teu ngarti bulan Jumaat teh ngaulaan salaki teh ibu pahalana teh akur jeung ngabunuh Yahudi 80 patek sing ngarti masalah ki ngomong kalau amuk-amukan ganeng apa sia geus teu kaciri teh keur masak di dapur mayunan kompor atuh bawa jeung komporna ka kamar samperkeun tanya salaki teh aya naon pada dedeh wae meureuh salaki teh ka dieu atuh mah ini teh malam Jumaah urang maehan Yahudi di mana Yahudi na tong diteangan eta dina jero calana mama jam 8 geus menang 80 maehan Yahudi bener teuing eta teh menang meuli kali PRW paling dugeun sekedap Al-Ikhlas Pak RW teh RW yang di DKM ieu mohon sok ieu masjid aya nu berjamaah aya nu loba nu berjamaah ka masjid ya nu kolot nu ngora nu kolot sok RW teh geus kolot sok RW ka masjid demo rusak kampung isuk ieu RW mun RW tara ka masjid
Yo, omat ka Pak oge ka Pak ulah are masyarakat ajakan hade nu pangheulana kudu ngajak hade iwati RT jeung RW khusus karena berjamaah Pak RW keur mimpin ieu di dieu RW mengpenghirup sing bae ka mana sing deukeut atuh sing bae ka mana nah sing bae ka mana itu sih kayak kasus orang oh Pak RW dah hirup hayang barokah mah kunci dah sholat ber di mana mumpung RW hirup sing bae ka mana da boro-boro nu hirup kudu ka masjid Pak RW geuning angger anu maot oge akhir nama dibawa ka mana ka makam masjid astagfirullah kabayang lamun di masjid di tenanan layon eta janazah RW nu taraday ka masjid peti kedua sieun atuh Pak RW sok aya di masjid lamun tas berjamaah lamun tas kadang eling cici eling muslimah eta nu kitu Pak RW sholawat atawa lagu bener ayo sholawat mah Allahumma sholli ala Muhammad eta sholawat eling umat mah eta mah lagu hariring ngajak naon je so ayo nama fokus urang ngajak sholat asar sok perwe eling umat muslimah urang berjamaah maghrib cing eta Pak RW abdi rek nanya ka RW eta nu kitu Pak RW nu cikeneh ku RW dibaca hariri ngajakan eling hariri ngajak teu eling ngajak eling ngajak teu eling ngajak eling cek RT cek RW lain eta teh ngajak teu eling pirang ku wayah kieu ngajak salat maghrib ka geus Isa Allah ya Rabbi subhanallah Pak RW bulan aduh Pak RW abdi regulas anu tadi peringatan maulud anu dilahirkan maulid tempat dilahirkan siapa yang dimaksud yang dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana dilahirkan di Mekah wafatna di mana di Madinah dimakamkeunana di mana lahir di Mekah wafat di Madinah Nabi Muhammad dimakamkeunana di mana di Madinah ari Pak RW rek dimakamkeun di mana jawab atuh dimakamkeun di mana dina tanah da RW teh ku Allah diciptakeun asalna tina naon tina tanah jadi ulah salah Pak RW engke teh bakal balik ke mana ka imah engke mah we kapan RW na ge hirup kene astagfirullahaladzim nah RW mah imah boga balik ka lare ka jeung mulian astagfirullah Pak RW pahala berjamaah teh 20 sabaraha derajat 27 mapai jalan ngajugjug ka hiji masjid kapan hayang 27 derajat nah hiji ka lembur di masjid balikan deui mapai jalan ngajugjug ka hiji teu karasa capena da RT teh rek naon hujan angin dordar ukur payung nungiungan berarti RW awas cek tadi jamaah cenah RW tara ka masjid bisi alasan RW peda hujan lamun hujan make naon payung lamun leueur mawak naon lamun poek makal naon baterai maksakeun init ka mana ka masjid sae Pak RW lamun hujan di payung ka masjid
luar payung namanya. Da kabayang lamun RW sorangan di papayung di jero masjid. Moron di demo itu RW irami miti gelong. Subhanallah. Pak RW, mudah-mudahan ieu pengorbanan Pak RW sareng sadaya panitia sing janten tabarat tabungan di akhirat. Pak RW ikhlas kikieuan. Nawiskeun Pak RW sareng sadayana cinta ka Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dorongan anak mahabbah teh cinta. Ari Pak RW jeung ibu bade naon ka dieu teh? Naos tah abdi mah Pak RW ka dieu teh hayang meunang amal Pak RW astagfirullahaladzim. Lihat di fitnah gue RW. Disebut hayang amplop teh ya. Istighfar si RW geuning mitna ka abdi. Abdi mah ka dieu teh Pak RW hayang meunang amal. Da maot mah ece nu dibawa lain amplop tapi amal naon Pak RW? Amal urang Pak RW kata maot kage urang lain soleh. RW maot kalau bawa amal batur. Soleh maot rek mawa amal saha? Soleh teh hayang babawaan Pak RW atuh ceurik soleh. Oh amal dari Pak RW. Abdi maka dia hayang menang amal Pak RW. Sabab lamun abdi di dieu ngaji jadi amal, yakin abdi balik ti dieu ku Pak RW bakal dibere doa Pak RW. Punten Pak RW tasna. Masya Allah, tabarakallah seorang RW luar biasa. Lah kunaon ngiceup atuh. Pertanyaan dijawab dengan benar dan jelas. Siapa nama Nabi Muhammad? Nama Nabi Muhammad. Lahirnya di kota Mekah, wafat di Madinah, dimakamkan di Madinah 100.000 umat. Pandangan begitu tajam. Pertanyaan kedua, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan dan bangsa berdaulat. Ya? 3. Kesatuan Indonesia. 4. Yang dipimpin oleh kebijaksanaan permusyawaratan mufakat. 5. Sosial bagi seluruh rakyat. 100.000 buat RW. Pak RW Ulang. hampura ngan ukur itu. Abdi mah ikhlas Pak RW. 200.000 mah hargaan. Da abdi mah ku RW kapan jadi panitia engke balik dibere 5 juta. Eta artos ku Pak RW peserkeun kana gunting kuku. Da diiling-iling kuku RW teh paranyang nyahari doang. Jadi anjing mah keuretan kepotongan kuku teh nya. Mohon 2 sunat Pak RW ngarapihkeun kumis eta kumis ulah jiga kitu. Ieu mah kumis tadi urus ngamai juga sasak leko. 3 Pak RW sakur bubuluan nu aya di bana awak Pak RW bersihan eta teh sunat kelek bersihan. 4 sunat mersihan bulu sayang odeng. Di lalaki dikerok, di awewe didudut di benyengan. 5 sunat dihitan Pak RW terus dihitan dajan. Aduh. Puhun cenah sakitulah inti tina pangaosan Maulid Nabi ieu mudah-mudahan urang sing tiasa niru nyontok kana akhlak mulia junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kori kersana Kiai Haji Syekh Salman Amrillah ayeuna tos istirahat lami urang dangukeun naon rupi lantunan kalam ilahi urang teu tiasa ngahartoskeun minimal urang tiasa ngupikeun ngaregepkeun ibu tong waka uih bapak tong waka angkat tina ieu tempat yuk urang sami ngabandungan lantunan ayat suci Al-Qur'an atuh tong deket-deket jeung jangan jangan yang nyium saya nama itu bade ngidarkeun sorban Mana yang diatur sholawat? sabaraha eta hargana sorban bade kanggo naon eta teh masjid di mana nu masjid di mana oh masjid di acan rapi nuhun ieu kaheula ibu ieu sorban bade digelarkeun
Kanggo naon tujuanana? Ibu nyeng celengan nu bakal ngocor ka ibu dugikeun ka akhirat. Hiji tina sodaqoh, dua ilmu anu, tilu anak anu ieu kanggo kamajengan di KDKM-an Al Ikhlas. Ibu gaduh kongkorong teu? Tuh si Ece mah tadi mah diamaikeun ayeuna mah dikajerokeun ja. Sok Ece bilih teu gaduh artos ayeuna enjing eta kongkorong ical. Pasikeun ka panitia, pasikeun ka ajengan. Jang naon ibu ngabangun masjid, ngabangun madrasah, ngagengan ieu sarana agama daripada eta kongkorong Ece mau ti heula dipake kawin deui ku salaki nyeri hate mending kene disodakohkeun. Cenah Bu Haji tong maksa sok saikhlasna rek ageng rek alit ari ku ikhlas mah insyaallah eta nu bakal jadi dangdanan. Sambil sholawat sok mangga sholatullah salamullah ala toha Kang. Hey. Salamullah ala Yasin. Tarikan tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'ah. Tong nyaang ibu kusodakoh moal matak jadi sangsara, kusodakoh moal matak ayeuna ngirangan, insyaallah bakal nambihan. Salatullah Allah kompak sadayana Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin billah ilahi salimil minal sadayana nu dipasikeun artos mudah-mudahan ku Allah digentosan nu langkung ageng barokah ku sholawat mudah-mudahan urang sing kenging syafaat badri ya Allah Allahumma sholli sadayana bacakan sholawat dokter sholawat sifa bacakan sok sodako ibu nu kirang sehat mudah-mudahan enggal disehatkan nu nuju teu damang mudah-mudahan diangkat panyawatna ku Allah digentos di ku sehat wa afiatil sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berkahnya sholawat musibah berkahnya sholawat musibah terangkat terkabul segala hajat lahir batin jadi sehat diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat bahagia dunia akhirat semua Allah sok santai acan rapi terus sholawat Sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiatil sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Nutus dipasikeun artos ku ibu nyepeng artos 10.000 dipasikeun ku ibu 1.000
ulah nyebat tinggal 8.000 deui nu 1.000 nu dipasikeun ku Allah digentosan 10 berarti artos ibu jadi 18.000 deui ibu neme masihan 2.000 sanes kantun 8.000 tapi jadi 28.000 hanya kalatungan mere 1.000 geuning beki gede mere beki gede digantian ku Allah sok dikeun kabehanana ayeuna mengpengker dipapaikeun kene sorbana Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi mangga ayeuna terakhir urang ngadangukeun lantunan ayat suci Al-Qur'an ti kersana Ki Haji Syekh Salman Amrillah doakeun ibu Kang Haji mudah-mudahan engke sarengsena acara ti dieu muli ka Bandungna mudah-mudahan salamet di perjalanan anjeunna ngantunkeun bojona anu nuju ka kandungan mudah-mudahan sing sehat anu dikandungna sehat anu ayeuna ngandungna salamet anu dilahirkeunna salamet anu bade ngalahirkeunna amin ya robbal alamin barokah ilmu barokah ti pasantren mata ibu boga budak sok pala santrenkeun ami sapertos Kang Haji Salman Amrillah aya budak ibu nu ayeuna di pasantren aya alhamdulillah aya budak ibu nu ayeuna masih di SD aya juk atuh teang sina balik da geus peuting ayeuna teh ece budak teh ulah sina cari cingarenok di SD wayah ieu areang nuhun sok ibu ayeuna das pangajian naon ieu teh mauludan enjing aya pangaosan deui di dieu sok aya pangaosan mingguan aya sok aya sholawatan yasinan tahlilan mun aya nu maraot sok tarahlil ka hade ulah ieu mah nu maraot piraku nu maraot tarahlil aya nu haruk arudud mah nu maraot cemudak nu marot mah teu manang tarahlil eueuh mudah-mudahan di pangaosan ageng mafasin areng barokahna cipeujeuh jalan cieuring meuli kupat di abonan pepeujeuh pami marulih ulang ngupat ka awanan hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.